Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan barat. Atuh dongeng Sunda nu digarap ku Kang Ius tina danget ayeuna dina jejer carios si Gobang yasana Asep Gun Majalaya. Kang Ius toleh-oleh nganuhunkeun ka sadaya pihaknya anu parantos ngarojong utamina ka pangarang oge nu mercantenkeun ya. Salam baktos raya Kang Oka nu Mararanco, kumaha ieu aya Kang Heru nya, Teh Yulia, Kang Sancai Damai, keras aya Kang Tedi, aya urang Sumedang, urang Garut, urang Tasik, Cianjur, teras mana di Sukabumi. Pokona kumhula kasadayananya. Supados teu nyangkolong kana awak tos dulur. Sumangga atuh geratatan-tatan manco dina radiona sewang-sewangan kali YouTube-na kali streaming-na. Sok kabarayun sadayana der. Kula taluk, ampun manusia, ampun, cenah dulur. Kituna teh bari ngagabrug kana sukuna Bahdugala nyembah acong-acongan. Kumaha sia tuh? Kula sejak unyuk kumaula kasalira. Janji yen di mana anjeun jeung sakabeh turunan anjeun meunang kararapat, kula rek ngabantu sakuat tenaga. Saksian ku sararea wadea balad rahayat. Ye janji kula saksian ku anarga kabeh. Kami rek ajen kumaula ka ieu manusia nu sakti mandraguna. Rek ngabantu sakabeh turunan anjeunna. Nalika menang kararapat. Kitu janjina Raja Atanapi Prabu Sangkala Weling. Kituna teh bari rutret kasakabeh rahayatna oge para ponggawa nu nyaraksian kajadian di tempat eta. Oh gitunya. Syukur atuh. Bahdugala ngarasa bunga.
ngadenge caritaan kitu ti Prabu Sangkalaweling teh anu geus negrakeun janjina nyatana pikeun ulun kumaula kan dirina miwah turunanana. Bedituna sayaga diri jeung pati cenah pikeun ngabantu kasakul turunan Bah Dugala. Lamun hiji waktu heg menang kararepet maka bisa dipentes tanagana nyatana jeung kasaktenana ieu Prabu Sangkalaweling. Dulur barani sajabat ti kitu harita gobang pusaka kabuyutan Kipatih Ranggawelang anu tita tadi kakalayangan tea diluhureun Bah Dugala. Cacap Prabu Sangkalaweling ngedalkeun ikrarna dak dumadak eta gobang teh langsung nyeot ka handap nancep di hareupeun pisan Bah Dugala. Atuh Kipatih Ranggawelang katempo harita ngarenghap narik napas anu jero bari pok jarita ka Bah Dugala. Punten Gusti Prabu, sami kaula ge aya nu sajadi dugikeun ka ieu bangsa manusia. Ceuk Kipatih Ranggawelang bari ngareret semut tungkul kanu jadi rajana. Nya sok naon dugikeun ku ajeun grapokkeun kadinya. Ceuk rajana. Geus waktuna. Geus cunduk kana waktuna ninggang kana mangsana. Geus nepi kana takdirna, geus keuna kana ugana. Nyatana kaula ngrumasakeun eleh wawesen bisa ditalukeun ku Andika he manusia. Tukituna kaula rek ngawariskeun ieu pusaka gobang kabuyutan warisan ti leluhur kaula. Nyatana kasalina pisan pangarsa anu geus mampu ngarehkeun sakabeh ilmu pangadiwasa kula. Sabab begitu ieu pusaka gobang kabuyutan teh tangtuna geus jadi jodona anjeun manusia. Bukituna sok geura mumule sing sahade-hade. Ayeuna geus sah jadi milik anjeun jeung turunan anjeun. Oge kula janji bakal ngabantu kana sagala karepet diri anjeun oge katurunan-turunan anjeun kareupna. Mangga nyangakeun pangarsa. Kitu ceuk Kipatih Ranggawelang bari tungkul di hareupeun Bah Dugala. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia gancangna carita nya Bah Dugala teh mulang deui ka alam manusia bari mawa Nyi Esi jeung pusaka gobang kabuyutan warisan ti Kipatih Ranggawelang. Teu kacatur kumaha di perjalananna mah caturkeun wae harita teh Bah Dugala geus nepi ka imahna Jang Umed wanci tunggang gunung. Atuh pohara Jang Umed teh ngarasa bungah jeung atohna sabab pamajikanna danget harita teh geus bener-bener sadar sapinuhna. Geus teu kapangaruhan deui ku elmuna Raja Prabu Sangkalaweling. Sanggeus sababaraha kali nganuhunkeun ka Bah Dugala saterusna Bah Dugala oge amitan ka Jang Umed katut ka Nyi Esi nyatana rek mulang ka lemurna nu teu aya deui ka lemur ranca panjang. Dulur barani teu meakeun waktu lila lempangna teh
ngajugjug karanca panjang. Da memang tepati anggang jarakna oge. Ukur kehalanganku sababaraha kotak jeung galengan sawah anu ngebat di tungtung wetan nepi ka tungtung kulon. Wanci memeh magrib. Badugala harita geus nepi ka imahna. Kasampak incuna anu ngaran Raka Seta. Harita teh keur ngadaweung we luhureun golodog. Bari merhatikeun kukupu leutik anu hiberna untuy-untuyan luhureun tangkal baruntas nu aya di hareupeun buruan imahna Bahdugala. Barang nempo akina datang. Atuh ieu Raka Seta langsung cengkat. Pok nyarita. Abah, geuningan tos euih. Nah, geuning teu dugi ka wengi, Bah. Kumaha tos beres? Nyangubaran urang rancasa kaso teh. Cenah ceuk Raka Seta. Panonna mencrong kana beungeut agina. Bahdugala atuh teu wara ngajawab kana pananya ti incuna teh. Ukur seuri bari kalacat kana golodog laju asup ka jero imah. Gek diuk luhureun samak. Raka Seta gura-giru asup ka dapur. Teu lila geus ngurunyung deui bari mawa cai kana bekong. Song diasongkeun ka akina. Alhamdulillah geus beres Ujang sagala rupana ge. Ari si Borontok jeung si Ranggae geus ngarampih Ujang. Dibere para benteu. Bahdugala tumanya kana ngeunaan ingon-ingonna. Atos Abah, Ujang ge malahan menggeus nyangu. Pilih Abah urang tos nage lapar gitu bisi hoyong tuang mah. Oge Ujang teh dek ngendong deui we Bah puting ieu mah. Da tos wawartos kasih emak oge nya jeung ka bapa. Culur barani atuh Bahdugala teh. Cengkat harita rek muru ka cai bari pok nyarita. Nya hadewe Ujang tah kitu atuh. Ulah ngindung teuing da geus gede Ujang teh. Yang Abah we di dieu. Hitung-hitung ngabaturan Abah. Ayo urang kecai heula Jang. Sagedeung deui ge magrib ieu teh. Dulu barani Bahdugala dituturkeun ku incuna turun ti imah. Muru ka pancuran anu aya di satukangeun imahna. Nyatana rek abdas pikeun ngalaksanakeun ibadah salat magrib. Saenggeus ngalaksanakeun salat magrib di tajug nu aya di gigireun imahna bari jamaah salatna teh. Bahdugala jeung Raka Seta dariuk deui di patengahan imah. Lain Ujang ieu teh tempor teh meuli ka meletet kieu. Cing gedean sagedeung gitu kurang cang ieu teh. Cek Bahdugala ni tangga gedean cempor anu diteuneun di luhureun palupuh ka incuna. Minyak nang karing geuningan Bah. Duh. Jaba sim-simna ge tinggal sautet ieu teh. Cek Raka bari ngagilir-gilir sim-sim damar anu aya di dinya. Oh, paingan atuh. Nyakeun bae lah. Mahi meureun ali kasabeutingeun ieu mah. Lain Ujang kieu yeuh. Dengekeun cing saregepnya. Abah rek cacarita. Ceuk Abah Dugala. Atuh saenggeus daria duanana pok wae Abah Dugala teh cumarita. Ngeunaan hal pangalamanana waktu ngubaran Nyi Esih pamajikanana Jang Umed. Nu kadituna asup ka nagara siluman teh. Bari jeung diwaris kunu jadi musuhna nyatana Patih Ranggawelang hiji pusaka andalan manehnana nu taya lianti gobang kabuyutan. Atuh reg heula sakedeung harita teh Bahdugala eureun heula diselangku ngelepus heula ngenyot heula padudanana. Bangun nikmat dulur kepuh-kepuh haseupna teh di kaluarkeun tina bibirna. Ngelun ka luhur laju ilang dipapas ku angin. Atuh Rangga Seta
panjangkeun ngobrol akina teh haragapkeun bangun anu kacidap panasaranana karena rupa kejadian nu geus karanapan ku akina. Laju Bahdugala nuluykeun deui cumaritana. Tah kitu Ujang, cindekna mah Abah teh rek mere nyaho ka Ujang yen Abah teh dibere jimat pusaka nyaeta hiji pakarang oleh-oleh ti nagara ulang-uling. Ieu pakarang pusaka teh Ujang mangrupakeun gobang panjang gagamanana patih ti eta karajaan. Sabab pastina pon kitu deui rajana geus ditalukeun ku Abah nya anu akhirna mah eta raja jeung patihna teh jarang ji ikrar cenah rek ngabantu Abah jeung sakabeh katurunan Abah kaasup anak incu lamun dina hiji mangsa meunang kararapet. Nya taya salahna Ujang lamun ieu pusaka teh nya ku urang luaan khususna ku Abah jeung Ujang urang mumule jeung urang pupusti tapi mat ulah dipigusti. Atuh sok sanajan ieu cenah pusaka teh asalna ti nagara siluman nya teu naon. Nu penting mah ieu sanjata ieu pusaka teh Ujang mat ulah rek dipake pikeun nandasa deungeun. Tapi mun bisa mah urang gunakeun pikeun kamangpaatan diri urang miwah deungeun. Nya da hakikatna mah moal aya hiji kakuatan di alam dunya ieu anu ngaleuwihan kana kakawasaan jeung kakuatanana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cindekna mah sanajan eta pusaka sakumaha ade sakumaha sakti jeung sakumaha rongkahna kakuatanana ayana kakuatanana eta teh ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitu tah Ujang. Cenah dulur cek Bahdugala laju eureun deui regot manehna nginum. Tah ieu Ujang wujudna pek ampihan heula ku Ujang omatnya pupusti cing sahade-hade ulah sambarangan ngagunakeun lamun teu kasedek teuing mah ceuk Bahdugala. Geus nginum teh nuluykeun deui caritaanana laju mikeun gobang kabuyutan pakarang warisan pusaka ti Patih Ranggawelang. Dulur barani Rakaseta harita teu ujug-ujug nampanan kana eta gobang kalaka ngahuleng we jiga aya nu keur dipikiran. Atuh ningali kitu mah Bahdugala teh nanyakeun, nah kalaka ngahuleng geuningan Ujang mah nya naon aya nu teu kaharti anu bieu dicaritakeun ku Abah cenah. Kituna teh bari neuteub seukeut kana beungeut Rakaseta. Sanes teh kaartos Abah. Tapi uing mah asa kaget we ku ngadengel lakon Abahnya. Nepikeun ka ngalaman asup ka nagara siluman sagala rupa. Siluman naon cenah? Oray. Oray naon Abah? Oray kadut Abah. Rakaseta bari kituna teh seuri sagedeung. Duh, hebat oge nya Abah. Eta Abah jeung bisa nalukeun sagala rupa raja jeung patihna. Aduh. Make jeung mere barang pusaka sagala rupa. Nah moalna naon kitu Abah lamun ieu gobang teh nya dibikeun ka uing nya maksudna teh moal jadi mata kitu Bah. Rakaseta ngedalkeun rasa kapanasaranana. Ujang moal atuh Ujang moal naon insyaallah. Da ieu mah lain barang meunang maling atawa meunang ngarebut. Pokona ieu mah geus jadi milik Abah. Tangtuna ge sarua jeung milik katurunan Abah. Nyatana Ujang keur ngajaga diri jeung merangan sagala rupa tindak tanduk kajahatan
kamungkaran kadoliman. Oge nu paling penting macing inget kana pidawuh Rasul khairunas amfa'uhum linnas. Manusia anu panghade-hadena di alam dunya mungguh Allah teh nu aya mangpaatna keur papadana. Kugituna Ujang, paling penting pisan mah ieu pusaka teh cing bisa nyatana tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Gitu dah Ujang. Dulur Barani saenggeus Bahdugala ngayakinkeun mah antuk naraka seta teh nampanan eta gobang bari jeung semu ngadegdeg. Laju eta gobang teh diulak ilik kemetnaker. Nalika leungeunna pas nyekelan eta gobang, karasa oge aya geteran aneh anu nyulusup kana leungeunna. Semu panas hawana teh, tapi ngan sakedeung. Saterusna mah tiis deui sakumaha bihara-bihari. Pokona mah kitu we nya, teuneun heula we ka ditu ka goa. Ulah dibabawa ari moal init-initan mah nya. Tah ayeuna mah kieu, engke sabada Isya hayu urang latihan deui. Urang latihan ulin nya di ditu we biasa di Tegal Meong. Oh mohon bah, raka seta ungut-ungutan. Ngadenge carita anu jadi mangrupakeun pituah tinu jadi agina. Teu kacatur dulu Barani sabada maranena geus salat Isya di tajug, atuh Bahdugala jeung Raka teh kaluar ti jero imahna. Muru ka hiji tegalan anu pernahna aya di beh kiduleun remurna nu katelahna Tegal Meong teh ya. Mangrupakeun hiji pelataran lega anu sok biasa dipake ngangon muning atawa ngangon domba ku urang lembur ranca panjang. Cek beja cenah nu boga eta tegalan teh nyaeta Juragan Padma, saurang jalma jegud anu nganyrekna di wewengkon kidul di Kampung Wangi Sagara. Dulur Barani sadayana nya memang di tempat eta pisan nu paling tumanina. Nyatana Bahdugala pikeun ngagemleng anu jadi incuna. Anu mana Bahdugala teh hiji kokolot anu sakti mandraguna dulur, lain ngan saukur nyatana miboga elmu bela diri hungkul. Tapi Bahdugala mah memang hiji kolot anu ngeusi elmu lahir jeung batina. Ayeuna urang ngulikeun deui Jang jurus nu kamari teh. Nyatana ieu jurus teh dingaranan Maung Karuhun. Tapi urang ngeureuyeuh we dasarna heula nya. Da lumayan ieu jurus teh lumayan bakal dalila. Mun hayang kataekan bener-bener mah ceuk Bahdugala waktu harita geus anyog ka tempat nu ditujuna nyatana Tegal Meong. Nya bah, uing insyaallah rek soson-soson dina nileuman sakabeh jurus-jurus anu diajarkeun ku Abah. Atuh mudah-mudahan uing saganjangna bisa naekan eta ilmu supaya bisa diamalkeun nya bah, pikeun tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, jeung merangan sagala bentuk kajahatan anu teu oleh mah loba geuningannya. Marajalela pisannya bah, ceuk Raka Seta nembrakeun patekadanana. Nya hade nu matak oge Abah teh miharep sangkan Ujang bisa ngawasa sagala ilmu anu aya dina diri Abah. Boh ilmu johir nya kitu deui jerona, supaya Ujang teh aya guna tur mangpaatna.
khususna keur anak incu turunan urang. Tadi itu namanya bisa ngabela pikeun kaum nu lemah, nu salila ieu loba kabejakeun. Nu ngagarong teh mah, nu ngabegal teh mah wah teu kuhan teu. Tapi ai kalemur urang mah pan acan kabejakeun jeung can kungsi kajadian sabangsa ding kitu teh. Ceuk Bahdugala ngajelaskeun ka incuna. Anu saterusna dulur, Bahdugala teh atuh kamimitian ngagemleng Rakaseta. Ulin dohir heula nyatana jurus-jurus jeung ajian-ajian anu kawilang panghebatna nu geus kacangking ku dirina. Dulur barani Rakaseta hiji budak nu kawilang calakan. Da eta we teu ngabutuhkeun waktu lila, teu kudu sabaraha balikan oge manehna langsung cangkem kana naon-naon rupa jurus nu diajarkeun ku nu jadi akina. Basa wanci sareureuh kolot, Bahdugala ngeureunkeun heula latihanana. Sabab ceuk pikirna geus cukup da kurang leuwih 3 jam atuh harita teh ngagemleng anu jadi incuna. Geus lajang istirahat lawe lah, cukup sakitu heula ge nya. Ke peuting isukan atawa pageto urang teruskeun deui. Nya sewe lah, ulah sakaliguskeun. Da geuningan alhamdulillah ujang mah teu hese nerapna. Sakali 2 kali oge jog langsung apal we. Ngan eta tah kade dina palebah nonyok nanya tah si naon si Peureub jeung si Siku teh tong katempo muka kana kelek. Geunaheun ka musuh tah teh jang. Tapi cukup. Jikana mah moal lila ge ilmu nu dipiboga ku Abah teh bisa tamplok kabeharana ka ujang yeuh. Da ayeuna mah geus meujeunna yeuh. Ayo urang mulang jang. Ceuk Bahdugala kituna teh bari ngalengkah ti heula. Rek balik muru ka imahna. Rakaseta oge teu tatanya deui. Manehna ngicik leumpang nuturkeun ti tukangeun anu jadi akina. Dulur barani cag lalampahan Bahdugala anu keur ngagemleng incuna. Nyatana Rakaseta teh urang teuneun heula dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun ka payun urang buara deui. Ayeuna urang caritakeun di tempat sejen anu mana katelah hiji kampung nu pernahna dibelah kalereun lembur Ranca Panjang. Ngaran eta kampung teh nyatana Kampung Bilung. Ngaliwatan sababaraha lembur lamun ti Ranca Panjang rek ngajugjug ka lembur Bilung teh. Tapi da waktu harita mah sadesa keneh dulur kaasup desa Cibodas. Anu ngawengku sababaraha lembur atawa kampung desa Cibodas teh diantarana wewengkon beh kidulna nyaeta Kampung Cibodas, tuluy Ranca Panjang, tuluy Jati, Ranca Endog, Ranca Bayawak, Ranca Nyiruan jeung pakidulanana Kampung Pangkalan anu pernah paeunteng-eunteng jeung Bojong Kukun. Oge aya panyadap kadituna teh Majalaya. Ari kalebah kalerna nyatana Kampung Lembang Bengkok, Utes, Paneuresan, Cisaradan jeung Cisungalah. Tah Kampung Bilung teh paeunteng-eunteng jeung lembur Cisungalah. Malah saer kakeneh dulur ngan misa RT hungkul. Kocapkeun di hiji imah wanci sareureeuh budak kira-kira bada Isa. Harita di imahna Bah Kahwita bada Isa. Bah Kahwita teh salaku pupuh eta lembur. Di dinya geus aya 3 urang lalaki tengah tuwuh anu ngahaja datang ka imahna. Kulantaran cenah aya pasualan anu keur tumiba ka masing-masing dirina. Pok atuh Bah Kahwita teh ngamimitian cumarita ditujukeun ka 3 urang semahna. Cik, caritakeun
Kumaha cenah jeung wayah kumaha kira-kira kajadianna eta teh Mang? Tanya Bah Kahwita. Neuteub seukeut ka salah saurang semahna anu diuk panghareupna. Nu katelah nyatana Mang Arhadi. Samemeh nyarita atuh Mang Arhadi teh katingalina ngarenghap bangun anu rumahu. Teu lilapok nyarita. Ari kajadianna mah ting wayah kumaha Abah? Da karoris-roris teh basa waktu subuh nalika kuring rek ka pancuran. Ari ngareret kana kandang domba, eueuh hiji-hiji acan Abah. Domba kuring teh ilang sapisan. Lain di mendalna atuh. Mangkaning domba meunang nengah ti Haji Samsu. Beuh, cik atuh tulungan Abah ya kuring. Kumaha pertanggungjawabanna kuring kanu bogana keteh. Naksa teh ka Haji Samsu boga eta domba. Gimana ari kudu ngagentian mah? Ceuk Mang Arhadi ngajelaskeun ka Bah Kahwita. Bah Kahwita kana poungut-ungkutan cakapeung gogodeg oge bari gumecrek. Teu waka nyarita manehna teh dulur kalakah lengeh ngahuleng bangun aya anu dipikiran. Ret Bah Kahwita teh ngareret kanu duaan deui laju ngomong. Ari Mang Suhri jeung Mang Jahim kumaha cenah ieu teh? Sarua kapalingan dih. Anu ditanya ukur arunggeuk bangun wegah rek nyaritakeunana. Oh, sarua nya. Kapalingan naon cenah? Tanya Bah Kahwita deui. Ditujukeun ka Mang Suhri, pok atuh Mang Suhri teh nyarita. Kuring mah hayam Bah. Tembangna ponok. Ah, sok ngamodor Mang mah make jeg nyebutkeun kuring hayam sagala. Apaanan Mang mah jelema. Maksud kuring teh kuring kapalingan hayam Bah kitu tah. Sabaraha hiji anu leungitna Kabeh Abah aduh. Da meuni teu disesageun sasigi-sigi acan atuh. Padahal kahayang teh sesageun atuh 2 sigi wae mah sajodo. Hitung-hitung ngamibitan. Oh, lain oge Bang, sada atuh ari boga rasa karunya jiga kitu mah Mang. Sok aya-aya wae Mang mah. Nya sabaraha hiji kabehanana teh? Tanya Bah Kahwita. Inungna 4 terus anu jagona 2. Acan anak-anakna anak nu karek keneh gumupu anu karek danten 5. Nya lamun dijumlah jamlekeun mah aya meuleun 30 siki mah Abah. Angkeuhan teh ku indung budak geus diancokeun, anu danten mah rek dijual ka tukang karamba. Keur mayar hutang ka warung kitu cenah Abah. Mang Suhri antukna mah jadi nyaritakeun sagala-galana. Nu tadina jiga nu hoream nyarita teh. Ari geus nyarita mah panjang kali lebar dulur. Terus ari Mang Jahim naon nu kapalingan cenah? Bah Kahwita ngareret ka Mang Jahim anu keur marengut di juru bari nyarande kana tihang. Oh, kuring mah teu loba Bah eta taeun entog. Kapalingan entog. Nuhun Bah. Sabaraha hiji cenah? Jalu atawa bikang? Hiji Bah, bikangna hungkul. Da anu jaluna mah geus dijual kamari ka tukang karamba. Kitu nya. Dulur barani. Sajengjengan mah atuh Bah Kahwita teh jadi ngahuleng ngaraga meneng. Mikiran kaayaan lemurna anu akhir-akhir ieu teh harengheng. Nyatana loba anu kapalingan harta banda katut ingon-ingon. Memang dudu barani dia teh lembur teh di lembur bilung geus pada apal sanyana mah saha gegedug garongna. Nyatana hiji kolot nu tayalian ti Bah Jaweng katut balad-baladna anu caricingna ditungtung lemur. Nyatana deket hunyur anu aya di kalereun lemur bilung. Dulur barani atuh urang lemur bilung senajan geus apal saha garongna jeung saha gegedugna. Da eueuh saurang oge anu wanieun atuh ngayakeun tindakan.
Samalah sababaraha peuting ka tukang mah Jang Ocid anu kabeneran keur kagiliran ngalonda manehna pasaranok jeung 2 urang garong baladna Bah Jaweng. Harita teh keur ngagugusur domba we aya kana opatna. Waktu eta garong nempo ka Jang Ocid teu loba tatanya deui dulu. Harita gejung kecek we Jang Ocid teh dikadek atuh dikeun ka sirahna doang. Untung we harita teh aya Kang Sarju batur ngarondana ngetos nguriling ka jero lembur. Tah ti saprak kajadian harita ulang lembur teh jadi arebungeun ngaronda sieun sanasib kawas Jang Ocid. Puguh we jadi laluasa pikeun komplotan garong mah nyatana dipimpin ku Bah Jaweng teh ya nya satu anu nalingakeun ka maranehna. Saenggeus ngahuleng lumayan lila pok atuh Bah Kawita teh nyarita deui ditujukeun ka 3 urang semahna. Memang Abah oge ngarasa bingung ieu teh. Sabab lain sakali 2 kali jeung lain saurang 2 urang warga urang anu mana harta bandana geus dirorod ku eta kompotan garong teh. Sabenerna urang pan apal saha anu nyepengna adawa jajadugna teh. Malah cek beja mah cenah caricingna eta komplotan garong teh aya di hunyurnya beh kaleren lemur urang. Keur mah tempat eta mah disanget saurna mah cenah loba siluman silemin jeung sabangsana. Nya tuh Bah terus urang kudu kumaha pibataeun yeuh keur kahareupna. Biar aku barek diantep wae ieu teh. Bisa-bisa ludes kabeh pakaya urang lembur teh Abah. Ceuk Mang Suhri bari neunteup seukeut kana beungeut Bah Kawita hayang boga kaputusan kumaha ti ieu kokolot lembur teh. Heuh nyata kumaha deui atuh. Da memang ari kudu nying hareupan Bah Jaweng mah Abah teh moal untupan. Nya da Abah mah rumasa teu bisa ulin main empok. Boro-boro pikeun nying hareupan Bah Jaweng sasat gegedugna. Sigana nying hareupan balad-baladna oge tangtuna moal kuat Abah mah. Kapangan sararea ge apal kumaha eta komplotan garong teh nyatana teu neurak ku pakarang naon bae oge. Weduk maranehannya nya mah. Oge dicenah ceuk beja ieu komplotan Bah Jaweng teh ngaranjahna teh lain kalembur urang hungkulnya. Samalah nepi ka urang lemur Cisaradan jeung lemur Cisungalah katut lemur Kutes oge kadarinya mah teh lemur sajen ge eueuh saruan nu bisa newak eta komplotan garong teh. Heuh boro-boro newak nu puguh mah kalaka malik sarieun. Da eta we bangsa ronda-ronda wae ge geus eueuh anu wani kaluar. Pan di lemur urang ge sarua di kieu. Saprak Jang Ocid dikadek teh aku bangsa. Mun Bah ari neulik ku kitu teh ana mah. Tapi nah ieu teh deuk ki satuluina moal di aya tindakan Abah dek diantep wae. Suganan we atuh Abah ngabogaan tarekah atawa cara supaya eta garong anu dipimpin ku Bah Jaweng teh teu ngarasak teuing ka lamun urang Bah. Mang Jahim ngilu mairan dulur. Dulur barani dikitukeun teh Bah Kawita teu nyarita ngadon ngahuleng salila-lila laju pokna ngomong. Kumaha lamun kieu yeuh. Hayu urang pecakan mental kulung ka Bah Dugala. Nya Bah Dugala urang ranca panjang. Babah Dugala mah hiji kolot anu linuhung ku elmu jemar ku pangabisana luar jerona. Sugan we Bah Dugala teh ridoeun nyata nanjipen ka puntang sarayaan ku urang pikeun keamanan lemur urang. Tah kumaha mun kitu? Oh Bah Dugala urang ranca panjang teh nya Bah. Tah bener Bah. Sigahna ku Bah Dugala mah
komplotan garong nu dipimpin ku Bah Jaweng teh bisa kauntupan bah. Duh, mudah-mudahan we atuh Bandunggalana kersaeun. Mang Jahim ngilu mairan. Nya ngantong wara ayeuna sabab ayeuna mah waktosna kabujeng Sep. Eueuh dulur. Teu karawasnya waktosna kabujeng Sep. Jaga tuh carios dongeng si Gobang karyana Asep Gun urang cekapeun sakieu heula. Insyaallah menawi aya waktos kapayuna ku Kang Yus urang teraskeun deui. Ku kituna Kang Yus nedah siap punten tina sanes kanten kahilapan kakirang anak-anak. Unur pamit dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.